Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadhib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kang sadayana dina sabada ngalaksanakeun salat sunat tarawih nu ka 18 sasi Ramadan tahun 1428 Hijriah. Allah masih kene maparinan kanikmatan kesehatan ka urang sadayana sehingga tiasa kempel ngariung mumpulung dina ngaderes Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ku ngadereskeun Al-Qur'an urang ku Allah dipaparinan kesehatan lahir sareng batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, tuluy ka urang samudana selaku umatna. Mudah-mudahan non sadayana ka syafaatil ummah jaga di yaumil jaza, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dauhan Allah surah Al-Baqarah ayat 60. Wa idistasqa Musa, wadhkur jeung kudu nyaritakeun anjeun Muhammad, hok caritakeun idistasqa Musa dina waktu menta hujan sa Musa, Nabi Musa. Qala basukia nyuhunkeun hujan liqaumihi pikeun kaumna Nabi Musa dina waktu sarita waqad atosu sareng nyata dahaga itu kaum fitih di nagaratih kaum Nabi Musa aya dina kaayaan dahaga lantaran dahaga oyong cai. Nyuhunkeun kaumna ka Nabi Musa supados nyuhunkeun hujan. Pakulna teras ngadau kami, idrib he Musa kudu mabuk anjeun, hok teunggel ku anjeun, kudu neunggelkeun anjeun. Idrib kudu neunggel anjeun, neunggelna ku naon? Ku panangan, ku peureup, ku naon? Bi asoka kalawan iteuk anjeun, hok teunggelkeun iteuk anjeun. Eta teh iteuk teh di surga kaluarna sareng Nabi Adam. Eta iteuk Nabi Musa.
hok tenggelkeun eta iteuk anjeun al hajaro kana batu eta teh wa huwa allazi farra bisaubihi khafifin marba eta batu teh anu kabur nyandak raksukan Nabi Musa nalika Nabi Musa alaihi salam bade ibak teras acukna disimpen dina eta batu tuluy kabur eta batu bidalika saob sarta nyandak itu acuk Nabi Musa atuh pahoroja Musa minal ma tuluy keluar Nabi Musa teh ti WC sobi hajari bari nyarios kitu acuk abdi lempang sarta naon tah batu ngumudag acuk sareng batu etanya atuh Banu Israil teh ningali kana oratna Nabi Musa palam yarau kamal donnu eta nabi eta saha eta Bani Israil teu ningali ka Nabi Musa kana saperti anu disangkana ku eta Bani Israil edah sangka burut saha teh Nabi Musa teh padahal mah teu burut ku Allah ditinggalikeun kitu nalika ngudag acuk nya teu ngangge acuk eta Nabi Musa teh ngudag acuk Bani Israil ningali ka Nabi Musa oh teu burut Nabi Musa teh euy tah pabara'u mimma qalu tah lubarakeun ka Nabi Musa sallallahu si Allah mimma qalu tina sangkaan Bani Israil karena bahwa Nabi Musa teh burut teu burut eta batu ngagaduhan 4 juru berarti segi 4 eta batu teh ngagaduhan 4 jihad tina saban-saban jihad 3 mata air ngocor tina eta batu padorobahu teras nenggeukeun Nabi Musa kana eta hajar ku eta itu pangpajarot teras narima belah insyaqqat narima belah sanes belah hungkul wasalat ngocor minu tina eta hajar naon isnata asyarata aina 12 mata air tadi eta batu teh ngagaduhan 4 juru setiap juruna aya 3 mata air beratos 3 kali 4 12 mata air mancer tidinya biadadil asbati kalawan hitungan baturna Nabi Musa aya 12 golongan qad alima kullu nasim masyrabahum nyata terang sakullu nasin saban-saban golongan masyrabahum kana tempat eutna ieu unas atuh henteu panaon tah henteu panaon pasedak-sedak teuing nya dan siap golongan ngagaduhan hiji mata air wa qulna lahum
kami ngadauh ka eta Bani Israil ka eta kaum kulu washrabu mir rizqillah tos mancereta cai mah ok dalahar aranjeun kabeh washrabu salam aranjeun kabeh mir rizqillah tina rizki Allah ma sapati iya antara tuan sareng ngahiji sapertoskeun budak ayam dahar tapi cai ma cek budak teh hoyong emam keheula cai nya da hoyong emam lamun maneh geus emam pasti aya cai ulah ka hayang cai tah geus aya cai mah kulu ok dalahar aranjeun kabeh wasrobu salam areut aranjeun kabeh mir rizqillah tina rizki ti Gusti Allah wayahna wala ta'sau ulah nyieun doraka aranjeun kabeh fil ardi di muka bumi mufsidina bari anu ngaruksak halun wa kadatun li amiliha ya mufsidina teh jadi hal anu nguatan kana amilna mana amilna taksau ulah nyieun karuksakan ulah nyieun doraka aranjeun kabeh di muka bumi bari anu ngaruksak wa idh qultum ya Musa ulah doraka di muka bumi bari ngaruksak di muka bumi tengku ngalaksanakeun doraka sabada maraneh kabeh geus dipaparinna nikmat ku kami tina rizki Allah wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha dina waktu ngaromong aranjeun kabeh ka Nabi Musa ya Musa Musa lanas biro tekuat urang sadaya ala to'amin kana hiji warna dahareun ala to'amin wahidin kana dahareun anu sahiji alias sawarna tina dahareun nyaeta manna jeung salwa tadi teh abi mah teu kuat Musa kudu emam wae manna jeung salwa atuh pad'u ngadua anjeun lana pikeun urang sadaya robbaka ka pangeran anjeun yukhrij lana anu ngaluarkeun ieu rob lana pikeun abdi sadaya saean kana hiji perkara mimma tina perkara tunbitu anu ngajadikeun naon al ardu bumi atuh hoyong tuangeun iwarang ngadua ku kaum eta Nabi Musa supados Allah ngaluarkeun tuangeun anu sejen naon teh mimbak liha atuh bonteng na ieu ardu wa kisaiha gandum na ieu ardu wa pumiha hintoh na ieu ardu wa adasya adasna ieu ardu wa basoliha bawangna ieu ardu qala ngawaler lahum kaeta kaum sabada Nabi Musa dipawarang ngadoa kitu hoyong tuangan anu sanes awaler Nabi Musa teh atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair atas tabdiluna narek minta ganti aranjeun kabeh alladzi kana anu wa itu ladzi etadna nuluhina billadzi ku
ku anu hari itulah dieta khairun lawi alus asyraful leuwih mulia geus aya dahareun anu leuwih alus eta namana jeung sawa hayang dahareun anu sejen nu leuwih nuhina masyaallah karim atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair loba pisan kahayang maneh teh geus dibere mana jeung sawa jeung leuteunana hayang deui anu sejenna nu leuwih alus eta teh paningan kalaka hayang anu leuwihina Pa'abau mungpang ieu kaum ayar jiu kana yen balik itu kaum geus atuh pada Allah taala tuluy ngadoa Nabi Musa ka Gusti Allah faqala terus ngadau Allah ibitu misra fa inna lakum ma sa'altum ibitu kudu turun aranjeun kabeh unzulu kuruna rampat aranjeun kabeh mison ka kota nal amsori ti pirang-pirang kota jika tu ka kota hayang sagala aya mah sawapaina lakum mangka sanyana eta tetep pikeun anjeun kabeh fi dina misra naon ma perkara satum anu mentar anjeun kabeh minan nabati tidak pirang-pirang jajadian aya meureun di kota mah jeung ka kota waduribat sareng dijadikeun alaim kaitu kaum nan azillatu kainaan azillu kainaan wal hawana wal maskanatu tapakna kere kakerean lazimun lahum wa in kana agniya luzumud dirham wal madrub lis sikati jadi ieu nandakeun henteu qanaat ya kaum-kaum henteu qanaat teu ngalap sugih kuno aya jadi pakir atuh mohon sok sanajan kayaan beunghar loba sagala rupa ari henteu ngalap suku kuno aya mah anggar we naon pakir urang boga motor mio ieu anggar we moal naon tah moal bunga lamun seug ningalina kana leuwih alus geus dibere motor naon tah Ninja hayang deui nu leuwih alus jadi we naon tah sok sanajan beunghar loba sagala rupa ari teu ngalap cukup henteu bungah kuno aya mah anggar naon miskin maskanatu duribat dijadikeun alaim kaitu kaum non azillatu kainaan wal maskanatu sareng miskin sok sanajan kayana beunghar ayeuna nu diharupan naon chicken kalaka hayang naon sate naon lah tuh kakak miskin atau ari kitu mah wabau sareng balik itu kaum bigodobin kalan mawa bebenduk minallah itu Gusti Allah dalika itu mazkur anu dicaritakeun dijadikeun kainaan jeung meunang bebenduk eta bi annahum kusabab itu kaum eta kanu nu bukti kaum eta yakuruna bi ayatillah kalupuran kana nikmat ti Gusti Allah teu percaya kana ayat-ayat Allah wa yaqtulunan nabiyyin kalakang marehan ieu kaum kapirang-pirang nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya mautan ku Bani Israil rek ayeuna nya Israel mah paningan ngahantam wae umat Islam geus dituna bigol haki kalawan teu aya hak henteu bersalah oge nan dibunuh we
dulman karena dolim. Zalika hari itu yaktuluna maehan para nabi eta bima kusabab perkara asau anu maksiat itu kaum Bani Israil wa kanu jeung kabuktosan Bani Israil eta yataduna ngaliwatan batas yatazawazuna ngaliwat batas ieu Bani Israil hadda kana batas ngaliwat ieu Bani Israil al hadda kana batas fil ma'asi dina pirang-pirang maksiat. Masyaallah karim tebikeun ka ayeuna Israel banyak keuniana tadi bunuh langsung keun supaya naon tah umat Islam jadi sarahid berarti ari kitu mah nya aya naonana aya jadi sabab kana maut syahid keur nyoba nya terus kacoba imana maranehana Palestina matos kacoba kuat keimananana tuh innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina sayajama jama amanu nu arimani ladzina bil anbiya ka pirang-pirang nabi min qablu tina sameme Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ladzina hadu jeung jalmi-jalmi anu Yahudi ladzina wan nasara as-sabina sareng golongan ti Yahudi jeung Nasara eta man amana billahi wal yaumil akhir jalma anu iman itu si jalma billahi ka Allah wal yaumil akhir sangana poe akhir fi zaman nabina dina zaman nabi urang saraya wa amila jeung amal ieu jalma solihan kana amal soleh bisyariati kalawan syariat kanjing nabi jalmi-jalmi nu ariman ka para nabi sadasan Muhammad jeung Yahudi jeung Nasrani jeung golongan-golongan eta jalma nu iman jeung anu iman ka Allah jeung iman kana poe akhir jeung beramal lawan amal soleh ya. Iman ka kanjing Nabi Muhammad SAW ya, anu ngajamanan keneh ku kanjing Nabi palahum ajru mangka eta pikeun si jalma anu iman ka Allah ka poe akhir ya, nuturkeun syariat kanjing Nabi ajruhum ari ganjaran naon ajrum ganjaran itu jalma sawabu amalihim ganjaran pinami amalna si jalma ingda rabbihim mungguh pangeran itu jalma-jalma nu iman ka Allah iman kana poe akhir wala khaufun alaihim taya kasieun alaihim kaitu jalmi-jalmi nu iman ka Allah jeung kana poe akhir moal aya kasieun sieun lapar moal da pasti da yakin Allah anu ngarizkian moal sieun budak teu naon tah teu dahar ku sabab kolotna munggah haji tuh wala hum yahzanun wala aya prihatin tuh eta pikeun jalmi-jalmi nu iman ka Allah iman kana poe akhir jeung nu amal soleh balasanana teh meunang ganjaran eta amal meuti Gusti Allah buktosna surga nu mana sinang ke moal aya sieun moal aya prihatin di dunia nanginanya itu moal aya kasieun moal aya kaprihatinan lamun seug leres-leres iman ka Allah jeung kana poe akhir saprotoskeun we ahli surga engke nyarioskeun alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana. Hatur nuhun ya Allah cek ahli surga anu parantos ngaleungitkeun ti abdi sadaya kana prihatin ya anu daya prihatin kayak di akhirat di dunia di jeunkeun di aya gambaranana jalmi anu di dunia moal aya prihatin ya, anu kusabab tina
iman ke Allah jeung dina poe akhir kadituna moal prihatin nya kaeta teh gambaran ahli surga. Eta sadaqallahul azim, mudah-mudahan ageng manfaat urang sadayana dipaparinan hidayah taufik salamina aya istiqomah dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.